Hiji, dua, tilu. Aduh, sabaraha ya angka jang peuting nih kah? Aing mal peutingan reyo deh jeung reyo deh kah? Aduh, pusing gitu kumaha cewek. Buka pareret gitu cenah bah eman dewe ka euy. Duh, dek aya teh kumaha tuh euy. Good. Terus ya. Naon teh? Kenapa sih wae sih? Aing mah teh butuh nomor ieu teh euy. Nomor naon? Nomor biasa geuningan jam peuting teh. Oh, apa? Ayo apa tempatnya tuh? Naon teh? Apa kata nomor? Mana teh? Bener teh? Di itu bener ya bangan. Jadi nyaman eta kudu boga eta nih kudu boga duit jeung komentarna. Aing mah duit mah teu boga. Bisa teh kun lain. Di lagi baturan dek pernah hanya teh. Bisanya? Kayak hideung teh mah. Teu sugana mah henteu nya. Bageur si abahna deh kah? Teuing teh nama. Jadi yuk cak tuh. Halus tapi halus. Halus. Oh, Jaga tembusna gede mah boy. Oh, hayu nam buru. Ada saya di bakal tempat kita apa orang itu? Hati lah bang lah. Gimana gua geladakan bakung aing mah sarari ih. Wah, ini tuh udah orang lagi komentar sudah kudu. Belum kita. Mereka kieu-kieu teh kayaknya. Di handap itu aya pernah cuma aya orang banyak. Jauh kene teh. Di harap juga. Aja lah murah. Dieun aing. Wah, ini capek bakung jauh ini. Jauh kene teh. Yuk, Bang. Yulin. Kan serem ya, tapi Ih, bakung eta. asing. Bener deh kah? Bagaimana aja? Ya. Siap lah. Mantap lah bareng berangkat. Kok pada niat nih? Yulin. Ramat itu nya. Anjing emang zaman Majapahit. Aing kah? Tentang naon? Aing sarayun kieu merinding aku. Bismillah lebaran itu pun. Aku mah kakuat deket nih. Aku juga nggak kuat nih. Jadi sorry juga kok. Iya. Aku juga Banyak nyamuknya. ya takut sama si abahnya. Sebenarnya saya bayi masuk galak mau betul tuh. Bro, bohong sih mah. Bener selalu. Kan. Serius ame dijaga. Tuh ada tempat itu. Bah. BKW yang nomor teh. 4 angka udah patri. Bah, kalah dekak ayang itu yang menang. Aduh, karena mantap budak dua euy. Aing teh ngalamang ganggu jangan sirit mah. Kudu jailan ku aing budak kitu euy. Baik ya, kan ayat persyaratanana. Saya di ujung bagus. Harus tempat lain deh. Sirit bakung cenakan aing mah. Tadi dulu. Turun lagi. Naon bah persyaratanana teh bah? Kudu mawa helm. Anjing. Kudu mau helm. Ayat teman yang ngomong. Jeung naon deui ieu teh bah persyaratanna teh bah? Jeung motor. Jeung motor. Masih abah terek ngojek di kanya. Disip. Apa? Oh, atuh bah siap. Atosan sakedapnya. Abdi rek nyana heula ieu teh helm jeung motorna. Sugan aya ngan kebeuladagan kieu pemerintah teh. Urang nyokota motor jeung helmna ya. Mah. Ayo serius om di dieu mah ih rek jauh teh Kak. Ieu helm teh jeung motorna geus aya bah. Motorna buruk. Aing ning motorna ge buruk. Keur naon bah motorna make hayang nu alus sakala deka. Apaan isukan rek ngojek ka kota. Mah bener bagong ieu mah. Waduk sih mah. Ieu mah abah tai ieu mah. Mantok ah. Mah bener aja.